masih asri. Gunung halu lembut salera, ku masih asri. Perwe, nah ieu teh parah perwe. Ih, si penyen di tempat ngiri ya. Kunaon ieu teh? Pan urut kemari nih, gelut si RT. Aris komandan enak kumaha perwe? Pan ngajongkeng di rumah sakit, duih parah si komandan mah. Oh. Mun aya urang mah bea kabeh urang mah. Kuntu hungkul maneh mah nu aya ge di jingjing ngangkat. Ieu ya mah urang dengan si Sueb. Siap parewe. Urang jieun jadi komandan. Siap parewe lah. Wih, di subuh orang nangkring di dia can menang kuatan Sarua dewek wig euy. Teu meunang puatan hiji acan, tapi dapur mah teu meunang eueuh kudu ngebul. Haji, komo orang teh jam 4 subuh teu meunang hiji-hiji acan. Wih, buk ketika koneng kieu aing teh tadi teu meunang naon. Ya, orang yang tongkrongan nu lain. Ayo lah, sugane di ditu mah aya. Konengan we anu mah. Kemon. Lain bray ari nogorondong kamarana heuh barudaknya. Tapi kieu mah nya aing duaan we kieu. Brig, aing asa para regel. Aya kuani urang Ciliganong jeung urang lah. Maganong naon da kurupu heula aturanana atuh. Ieu bray, anu urang gatrik aya ka mah yuk. Hayu bray ah. Urang lestarikeun budaya gatrik teh mah. Barudak ayeuna mah kamaranesan ah. Tah ieu alatna ngan carana urang gunting kertas batu heula jeung urang. Saha nu meunang nu pertama mah? Siap. Gunting kertas batu. Aing ka hiji. Siap, Boy. Siap, Rong? Siap. Oke. Tampaknya. Sok. Nampak. Aduh, tarang aing kecemes Gusti. Matakan konsentrasi kudu dilatih, bray. Sok, aing mah konsentrasi mah jagona. Aran itu beunang kawin lagi ka mana eueuh ah. Ini ngeta anger kawinna ka mana? Mana, Bro? Eueuh euy. Lampu yang teh kalau nyelap di dieu kumaha ieu teh? Ada nyelap nama batok jangkar ket. Wig, kenaon euy? Weh, Bro, lestarikeun gatrik buru ka dieu, buru. Jangan, buru. Ayo. Ah, Bro. Baca lager euy, cager. Sarana teh gatrik. Ieu Heula da osop urang. Tapi dah heueuh. Ya, heula. Ayo, pembibana tarikeun. Siap. Om Pimpalai Hum Gambreng. Om Pimpalai Hum Gambreng. Bisa kompak ieu heuh. Pan urang mah solidaritasna jambri gungkul. Atuh. Ade euy. Yalah, kan we. Tadi narik urang main narik teh Bro, tadi. aing apa, Bro? Konsentrasi. Mi, sehat ya, alhamdulillah. Kamana wae, netara teka tinggal. Aya di bumi, meni pangling iya aya nama. Beki geus, aya bisa aja didinya meureun beki glow. Mi, terang teu kamari abis teh kayak musibah. Musibah naon itu sok ngadeureuh. Itu kamari kan menuju jalan sareng Depi. Tiba-tiba aya anak buah itu juragan, terus abdi diculik. Aslina ieu teh, tapi tadi kumaha? Bisa sih, kan kamari langsung disalametkeun itu ku abrina si digondrong anu rarawig teh geuning rambutna. Oh, digondrong anu penampilan kana itu nya nu penampilanna aduh anu teu pisan resepen masyarakat. Tapi kan teu kitu ari jalmi mah teu tiasa dinilai ti penampilanna hungkul. Nyanya ayeuna mah kebanyakan orang teh sok ngejudge by cover kan belum tentu jero nama buruknya. Bener. Tapi mi ayeuna teh raka abi teh nuju teu damang, soalna kan kamari tilas gelut teh ya. Hayu tuh orang ninggal ayeuna. Hayu. Kumaha ieu teh? Kamari gagal. Ayeuna geus gagal deui kumaha cing euceug atuh. Kalem teh. Poe ieu aing janji
bakal berhasil urang culik deui adi si komandan teh. Tah ayeuna maneh diberi kesempatan sekali deui nya. Pokona mah kudu berhasil, tayang nyaho. Siap, aing janji poe ayeuna bakal berhasil pokona mah moal ngecewakeun maneh deui teh. Siap. Mah urang sampelkeun barudak urang. Bos, bro, bos. Menang Angin dia mah. Dua kali bos. Cela-cela bro. Lain bro, orang masih teh hati mangkilang orang lobaan kejeng eleh ku si gondrong nu sorangan. Heeh, Bro. Aing penasaran kene ke jelema eta. Jelema eta bukan. Enan, Bro. Oh, siapa ada sih yang ngomong teh tadi dengekeun. Hampura. Nyeri awak, perut penting gadang. Lain bro, ayeuna asa eueuh dueteun pisan aing kararesel. Heeh, bos sarua jangan orang itu tadi pemasukan Naon pisan atuh itu. nya? Kalang milik mama kemana aman. Kurangan. Sugane pidu ieu si Juragan nelpon. Sugane pidu ieu. Halo Juragan, aya naon? Araya. Kebenaran aya mah aya tugas. Ka dieu we ayeuna Juragan, ka dieu barudak keur ngumpul. Ngarep puguh. Siap, urang ayeuna ka dinya di CRT. Kan ayeuna urang rek nyampekeun barudak. Jauh kene teh di mana teh baru teh? Di daerah ieu tapi barudak teh. Tuh, itu tuh nih tuh. Tuh itu barudak tuh. Woi. Woi. Halo, Kak. Tugas naon Juragan? Nama aing teh hayang apal adi si gondrong yang adi si komandan kudu diculik. Pokona kudu berhasil poe ayeuna keneh. Moal gagal dia ayeuna. Wah teh kalem, urang enak boga jawara anyar. Pokona mah gan, lamun tika ayeuna gagal, aing moal percaya deui ka barudak maneh. Pokona mah aing teh hayang apal kudu berhasil poe ayeuna. Aing geus erap si RT. Siap gan. Ayo dak, ayo balik. Yuk. Ih, itu jika si komandan. Heueuh parewe. Tuh. Ieu urang sampeutkeun. Ayo ah. Komandan. Pak RW, Asis UM ieu mah ning. Asuhan teh komandan. Heeh. urang di titah nyelangan si komandan Pak RW. Si Oh, komandan gering. heeh, atuh bae lah itu mah alus. Atuh kabeneran adik kitu mah urang teh jeung si Hansip nangan maneh Sueb rek ngangkat jadi komandan. Pak RW nuhun. Wow, wani-wani euy. Ngalengkahan urang geus lila teh angkat-angkat. Maneh mah memeh maneh ge urang heula pan aing nu mimiti hansip heula teh. Heueuh nya hampura atuh kitu mah Sueb. Siap lah. Soalnya nama urang nangan digondong. Yuk. Ih, tiga itu tinggali. Wih, karena naon ieu teh? Si RW geuning. Karena naon ieu? Tak kokot kunaon di? Iya we. Cek teh kamari. Gelut urut si tangkurak RT. Karunya teh. We tamang we. Ain, karena naon ieu teh mana di darieu? Tergatrik. Oh, gatri. Biasa we. Halus kembangkeun lah permainan zaman baheula teh. Jika budak ayeuna kana game we hayo main teh. Bray bahaya loba kan HP budak ayeuna mah yeuna beunang. Sarap Cin. gacin. Bahaya. Sueb. Sager em. Alhamdulillah.
Ya, ajudanna. Suntangan atuh ka aing teh. Sok we atuh ayeuna mah lestarikeun permainan zaman baheula teh. Rada kayak perlu heula nya. Siap aya. Yuk, terus ya. Yuk. Tah, biasana daerah ieu juragan. Adi si ajudan teh. Kalem-kalem urang teangan bari leuwih teh. Oh, itu tuh. Buru gerak atuh gerak itu sulit buru. Buru atuh. Kita penjahat anu kemari. Naon dia teh? Hoi, naon dia teh? Buru. Maya. Tah kitu komandan, rek pencetan lalinu ti tadi aduh. Udah gede gua eta. Nikmat Gusti. Urang di kasbon tadi bere-bere PRW mah kumaha urang geus saminggu PRW ah. Alam, urang mah amanah, moal ngagaji anu teu gawe. Buru tuh PRW nyeret cairkeun si Hansip karunya. Heeh, siap lah dipercepat. Dan naib jeung maneh mah urang tara disikuan euy. Ya heuh Hansip kalem we da urang mah moal jahat kebetulan mah. Heeh, geus ana mah sing alakur maneh teh tah nya. Ulah gutrang getreng we. Jangkar kehe teh degondrong deui ya teh. Nya we, urang we. Diuk urang badami. Diuk. Siap nya. Punten we, punten. We. Kunaon eta maneh cigituan? Dieun beuheung urang we. Oh, heeh. Tinggal arti RW teh nya. Dia nama heeh. Lain nyeren beung kiki anda yang nginum hauseun. Jajanan atuh cai-cai mah. Tutup poin sia teh tuh yang lain tutup poin. 3 poin. Ada poin we, lain 3 poin. Oh, heeh. Patahan kene wae. Poho aduh. Sok we atuh nyoket ka warung cai mah. Cai muih nya we nya. Sok. Daguan bro. Nyewot kopi nya. Sing loba. Ih, kala. Anu nelpon ya. Assalamualaikum. Halo. Nomor anyar ieu euy. Teuing. Saha ieu? Lodkeun we. Heuh, urang lotkeun eta mah. Halo, RW Boncel. Adi si komandan jeung Adi si Ruwi ku urang diculik. Wah, Lamun Adi si komandan Cing, jeung dari Adi lah. si Ruwi hayang salamat. Si Ruwi cenah datang ayeuna ka lapang sorangan. Ingat, sorangan. Adi aing. Tenang. Aing teu sabar teu narima. Adi wah atuh sih we. Teu narima adi aing hiji-hijina diculik. Lain tenang we. Adi aing hiji-hijina diculik. Tenang, urang uruskeun ayeuna heuh. Sabar, tenang. Tadi kadangnya teh dina telepon. Namun urang ngabring-ngabringan ieu bahaya di maneh. Bener wi, bener. Tapi aing sabar tenang heula, Bro. Urang nyeun rencana, Bro. Urang nyeun strategi, kalem. Atur sing asak atur. Siap we? Siap, bener wi, bener. Tenang. Sok diuk. Sok di aing jeung adi si komandan rong aing teu narima sieun di kumaha. Sabar heula. Beres nyelesaikeun diuk heula lamun maneh. Diuk. Merapat kieu tah. Pengekeun merapat kali we. Yalah euy, urang asa teu percaya, urang telepon deui we. Cing, urang telepon deui lah. Nomor tadi we. Heeh. Halo. Cing sok buktikeun mana? Tolong Pak RW, tolong. Wah, bener ya. Bener ieu mah. Bener ya mah we. Rong euy. Guys, aing ini serangan. Ona Omat, ulah nuturkeun aing. Omat nya. Omat. Bener heuh. Ayo, enak orang tuturkeun seruig. Urang atur rencanana. Yuk. Kudu asak we, kudu asak. Heeh, itu. Adi aing. Lepaskan Adi aing anjing. Keluar. Tolong. Lepaskan Adi aing.
lepaskan dari aing. Ya, ngejar dompet ya teh. Lawan. Geus we mah ku aing. Dari itu mah geus mah kurang. Kalem Neng, jeung RT mah aman, kalem cicing atuh. Ingat kita panggil si Uwi. Itu tinggali, ada si Rui tuh. Dah, buru, tolong aja aja pertemuan. Ya wani kae, ya adi wani anan kae. Aduh, cantik lah. Komandan bukan bisa pisan. Tinggali, mau bener. Bantu. Sok si RT jeung aing. Tapi nyeri leungeun itu. Rong, lawan. Nah, wah aing nu kieu mah tenang. Mah bener lo. Pak RW. Mau benar sieun Talina buka. Buka ya talina yuk. Woi, wah bener balasna. Woi, geus woi. Wah balik. Balasna. Balasna loba euy. Geus. Lepaskeun si mah. Tuh balasna loba, geus. Loba balasna tuh. Urang mah yang ngalawan nu teu make baju itu tah. Awakna leutik. Eta mah jeung urang saimangna itu mah leutik sarua leutikna. Neng mah jeung itu tuh, udah gel. Kuriak potong tulang aing jeung si eta mah. Si gondong sok burukeun bantuan lah. Aing. Adi aing di mana adi aing? Adi aing.
aya anu luka. Saya Nah sih kita besok jadi korban penculikan, padahal kan tak apa salah kita naon. Kieu Neng, si RT teh yang ngambil jabatan, padahal jabatan nama teh sabaraha. Padahal mah tuh entos pastikan daripada jantan masalah wae. Padahal cuma RW pasikeun we atuh. Tinggal itu digondong si Gana teh eleh. Aduh, bukan lagi sabar lagi ngurek aing. Ya teh mantong nangkengkeun. Kabeh saman kabeh. Aman. Tuh, mana yang kau boga jawara? Buru bawa ke dia. Wah, kabur anjir. Halo Bon. Bon orang posisi di lapang. Arjan. Wih, itu saha, Bang? Teuing we, saanyar dong. Musuh bebuyutan aing eta mah. Teu lah aing pernah elek kumanehna, tapi ayeuna kelaanan aing kudu ngajengkang kumanehanana mah. Tuh, geus datang jawara teh tuh dijamin menang era mah. Ngan hiji ini kan. Kebarigo. Anjir mun dirawat aing mah meunang awakna gede hebat aing ke rumah sakit agak aneh we mah. Sok we, munnya mana masih nyaka warga, serahkeun jabatan mana ka aing. Ayeuna mah kurang, jabatan orang dibikeun ka maneh daripada warga nu jadi korban. Tapi warga orang bebaskeun late. Mun maneh hayang jadi ngarebut jabatan orang. Berarti gesah jabatan mana ayeuna jadi nurang. Aduh, kumaha itu Pak RW serang orang-orang habis arele. Ini kudu kabur.
Mang Adul tinggalkeun deui naon eta awan. Kan aing nanya. Jadi tim naon enak? Itu penting. Tim sukses. Jadi tim supportnya. Nah, jadi kita syutingnya. Bayaran Malawaka, kurang. Malawaka. Pilih naon Malawaka. Pilih jadi kontroversi. Kan. Tom bilang. Suatu hari itu motor pastikan daripada dimadoroteun ka mana atuh. Action. Urang jaga ku sarere Tadi narik orang mainannya narik dirusak alamna hayu